Nur, nya Cah Haji. Cah Haji dek balanja loba, Nur. Wah, balanja loba? Loba pisan di imah aya acara. Cah Haji teu bisa balanja saeutik-saeutik. Wah, lamun kitu warung maneh bisa beak nih. Nya Cek, tong hariwang. Cah Haji lamun balanja teu pernah nempo harga. Mangga Cah Haji, mulai di mana? Beas aya, minyak aya, gula aya, endog aya oge. Nyanggeus Cah Haji pikir-pikir heula. Nah, panya teh tadi teu nempo harga. Lain nempo harga, cuman menghargai duit. Oh, abi kira duit nanu menghargai Cah Haji. Beas 5 kilo sabaraha? 75 Cah Haji. Sakilo we. Cenah mah dek balanja loba. Nya, tapi Cah Haji embung berlebihan. Alus Cah Haji, hidup sederhana teh emang alus. Minyak 2 liter sabaraha? 40. Setengah kilo we. Lamun terus gitu, engke eta keranjangna teu kudu dibawa. Asupkeun kana kantong plastik leutik we. Endog 1 kilo sabaraha? 30.000. 2 we Nur. Ye. Cah Haji, eta lain balanja endog, tapi wawancara endog. Endogna ge bingung Nur. Nah dek dibeli atau dek diajak ngobrol. Cek, ulah ngira Cah Haji pelitnya. Waduh, abi teu ngomong naon Cah Haji. Cah Haji bisa meuli loba, cuman Cah Haji jelemana keresep boros. Meuli isi warung ieu ge kabeh ge mampu. Lain boros Cah Haji. Cenah mah cek Cah Haji tadi duit Cah Haji loba. Nya emang loba. Lamun kitu meulina loba atuh. Citri ieu ulah sok ngaremehkeun. Cah Haji ge bisa ngaborong warung ieu kabeh. Abi teu ngaremehkeun Cah Haji. Cuman abi heran daya Cah Haji balanjana cigah nu ngaborong warung. Ternyata Nur balanjana cuman cukup ke sarapan. Ya Nur. Beas 1 kilo, minyak 1,5, mie hiji, kopi hiji. Endog 2 jadi 25.000-an Cah Haji. Ngan 25.000-an Nur. Aduh, nu tita tadi loba teh geuningan Nur. Ukur omonganna. Enggak, Cak. Wah, alhamdulillah. Lamun cash terus kan genah. Cah Haji kan terasa pamer Nur. Tadi ngomongna duit Cah Haji loba, eta pamer. Nur, urang rek meuli beas, aya teh nu 20 kilo. Aya nih, sakalian atuh 2 karung. Minyak we nu 1 liter 2 dus. Gula bodas we 5 kilo, engke kabeh dibayar cash. Nur, mana kulanganna? Cah Haji dek balik heula. Nah, Nur, lain adek ngaborong warung. Itu kepala duitan ya Cah Haji, ulah mawa gaya. Nah, hanya orang tadi bet ngomong edek ngaborong warung sih. Karena mulut lebih cepat daripada dompet Cah Haji. Nice.